Kunaon beut japati? Sabab daging japati mah rada saeutik, tapi dagingna teh padet jeung rasana leubeut. Eta pisan nu matak jadi inceran di restoran mewah. Sok gera cobian ku maneh. Ieu japati diasakan ku cara diungkep make bawang bodas jeung jahe, terus digoreng rada garing. Dimamam jeung sambel bawang, pokona mah ieu daging japati teh seungit jeung pasti ngeunah pisan. Harga japati teuing sabaraha nepi ka ayeuna urang can meunang info. Nu kadalapan nya eta kelenci. Kunaon beut kelenci? Sabab daging kelenci mah leuleus pisan, rendah lemak jeung tinggi protein. Cocok keur maneh lamun hayang diet jeung teu kudu hariwang soal rasa. Sok gera cobian ku maneh. Ieu daging kelenci diasakan ku cara dipais make daun cau jeung bumbu rempah kampung. Asakna teh ngaluarkeun aroma anu ngagoda pisan. Dibarengan ku lalaban leunca jeung sambel tarasi, pokona mah ngeunahna teh kacida pisan. Harga kelenci teuing sabaraha. Lamun maneh hayang nyaho hargana sabaraha, maneh ayeuna bisa ulin ka Lembang. Di Lembang mah pasti loba di sisi jalan ngajajar anu ngajualan kelenci.